Gondrong. Naon? Sipa kada tatarucingan ya. Tatarucingan weh hayo. Oh gitu nggak pasan pisan. Naon sok? Lucu hayo Mang Gondrong gigituan desa. Najis teuing. Tatarucingan naon? Tebaknya. Sok. Kuku naon. Lucu ibu tuh ka Mang Gondrong. Semut naon? Anu tadi ieu. Hayo tatarucingan sabaraha ratus tatarucingan wae. Sok Tebak, tuluykeun. Kuku naon anu bisa ngapung. Kuku naon anu bisa ngapung? Kuku mah perasaan asa ulun bisa ngapung. Aya da. Kuku kekeogeun, Sanes. kuku coplok, Sanes. kuku ditempelkeun dina manuk, Sanes. terus naon? Kukupu. Oh nya Neng. Ayeuna Mang Gondrongan ya gaduh tatarucingan. Walernya Nuhun. batu naon anu sok dipake sombong ku jelema? Batu ageng, Lain. batu hidung. Lain. Terus batu naon atuh? Batu ali atuh. Oh nya Neng. Ieu Mang Gondrong boga tatarucingan deui jawabnya lamun misalna kajawab 5.000 pokona mah. Nuhun. Pertanyaanana sandal naon anu paling enak di dunia? So, Sandal jepit, lain. sandal gondrong, Lain. sandal jangkung, Lain. sandal naon atuh? Sandal terasi. Sambal terasi. Oh nya Mang Gondrong. Tebak deui nya. So, Panto naon anu didorong moal muka-muka? panto naon anu didorong moal muka-muka? Nuhun. Panto pas rek asup langsung ditonyo. Salah. Panto keur dikunci. Salah. Terus panto naon? Panto anu aya tulisan geser. Panto anu aya tulisan geser. Nuhun.